Dan ini bukan hanya terjadi di Bogor. Setiap kali abdi ceramah rek di Tasik, di Garut, di Cilacap, di Bogor, di Banten, ngomong kos tadi, ibu mun boga budak parawan nu ngalamar duaan, hiji santri, hiji PNS, tara make mikir PNS. Langsung kan tara make mikir aslina eta. Pancik agama lamun rek ngajodokeun anak walidiniha tempo agama ayeuna nama duit. Aduh meni eces ayeuna nama duit. Rek nanya ka ibu-ibu bala dia jawab nu jujur. Mun aya nu apel ka anak kurang naon panggeulana ditanya sok salat tara apa damal di mana? Sarua garoblok. Di Tasik kuku nu ka itu. Ayeuna mah aya nu apel teh nu ditanya teh lain sok salat tara tapi damel di man. Gaji sabara ka dieu tumpakna. Akor. Sarua goblok. Sama-sama. Sugan Tasik doang, Kang. Putranya Bogor sarua. Di Tasik mah eta pemuda cerdas sok ditipu kolot gitu. Aing rek ape ya kayak mah pasti aing ditanya damel di mana atuh barang teh. Assalamualaikum. Salam. Naon jang ka dia? Apel. Apel ka saha? Ka budak bapak nya apel ka bapak. Cek bapana, oke, langsung. Jang, damel di mana? Oh, abdi Pak di penerbangan. Sugan dari pesawat Garuda ngapung ke Japati. Nggak bohong tuh atau hijau sarungan terbangkeun anu hiji ditanya jang damel di mana BCA sugan teh bang BCA bangunan can anggeus atuh tukang kulit teh eta Masya Allah nilai-nilai agama sudah tidak ada betul aya eta penyakit aya Masya Allah. Bu, santri PNS. Cing aing mikirnya kabelah dia. Santri PNS. Kang, tong ditanya abdi lamun 5 menit abdi bere waktu jawaban kabeh jadi santri. Percaya tuh? 5 menit abdi bere waktu kabeh ngajawabna santri. Cicing begitu guys. Ya, abdi kamari balik ngaji di Kabupaten Bandung. Wios dan nyakeun oge. Itu keur salat di Masjid Agung. Panggih jeung sobat sakola Kang. Solmed. Itu sakolahan beah dihakan ku si eta. Sobat abdi. Tapi kegelarna profesor, doktor, insinyur, SH, SE, PHB, PPD, PPO, PPKB, PSPB, PFA, segala weh. Itu peneng loba di jengkol 2. Panggih di masjid dengan laganya. Cager bro. Solmed. Cek abdi, cager itu ya teman yang gagah gitu eta. Jengkol 2 di dia peneng ngajajar. Di mana gawe gitu. Dengan bangganya dia menunjuk satu kantor, tuh kantor aing di situ. Gagah. Aing teh sabaraha gaji mana? Dengan bangganya kan Pak Abdi ngomong, "Hayang nyaho gaji aing?" 7 juta. Hah? Cek aing 7 juta. Seminggu sapoe. Sebulan. Setahun. Cek mana enak cenah? Atuh sabulan aing ningeunna ngabalikeun sia sakola luhur-luhur gaji ukur 7 juta sabulan aing teh sakola kos luhur kos sia kamari ceramah di Palembang setengah jam 15 juta aing cedah di ditu di Palembang aing di dieu mah teu apa
Cicing. Bu santri PNS. Santri kabeh. Yang malah lagi. Bu, atuh dak kolot-kolot geus malah trek itu. Atuh baru dak parawan kiwari. Ada moal jauh. Buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, Bu. Kolot-kolot geus malah latre baru dak kiwari, Masya Allah. Kamu ditanya ke Santi pakai sarung bos kieu, jauh geus teh beakar. Neng angkat. Tapi mau ditanya aku baru dak gaun malah ke celana jin, celana setan, celana iblis. Ini pengalaman pribadi ya. Biasa dong abdi kan zaman mondok di pesantren, kebetulan aya tetangga pesantren gelis jamaah awewe. Unggal isuk sok lewat di pasunan pesantren, ditanya ku abdi teh, itu ada santri juga manusia. Baru mah resep anu gelis. Ku abdi ditaros, aing di sopan nanya, "Neng angkat." Jawabna teh, santri teh tara putus asa, isukna lewat deui. Neng angkat. Wah isukna teu eleh keneh. Neng lewat teh, neng angkat, meureun keur plu manehna. Pelendung leherna. Puas goblok. Keren. Tapi hati itu bisa dibobodo, tipe tingkah impi-impi, tiberang kabayang-bayang, akhirnya kulayangkan sehelai pucuk surat cinta. Surat-surat bro, surat. Can sumayona, WA, sms itu, IG can, surat-surat. Zaman baheula. Pakai kata-kata indah dia gini kan. Dengan datangnya tanpa diundang, melayang tanpa sayap serta berjalan pun tanpa kedua alas kaki. Kulayangkan sehelai pucuk surat cinta sebagai utusan kata hatiku, cintaku padamu nan abadi, hum biha khalidun. Dasar santri geo, uratan pakai ayat. Titipkeun tah ka sobat teh. Weuh, bari 3 poe bro, ngadaguan jawaban H2C, harap-harap cemas. Surat dikirim aing mengamparkeun sajadah wiridan palamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa kunna hasa lillahi ma hada basyarin hada ila malakun karim ajibu. Wah! Tong diapalkeun si anu kitu mah. Geus tamat ngaji katanya ka Kiai Ajiso. Bu, 3 hari kemudian datanglah jawaban surat. Hati berbunga-bunga. Aduh. Dan memang tidak ada yang paling mendebarkan dalam kehidupan kita itu hanya 2. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. 2 macam kagak hati mah. Ini jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Boga cicilan motor, setor tanggal 15, stres di tanggal 7 ya. Betul apa betul? Masya Allah. Barang datang surat, naik karena kenteng. Barang dibuka surat, alhamdulillah ditolak. Bu, sakitnya tuh di sini. Allah. Tapi memang rencana Allah luar biasa, Kiai. Kang, persis awal mulut kemari, tetangga eta budak ngondang abdi nyunatan. Aduh, hati berbunga-bunga. Inilah saat yang tepat untuk berbalas dendam. Diondang Kiai abdi ka ditu. Aduh. Datang ka ditu, ngan datangna beda. Abdina bajuna keren. Sarungna alus, handphonena alus, mobil keluarkeun nu alus teh sombong. Loba abdi mah mobil da imah di terminal. Eta nu bareto nolak awewe. Jiga nu hayangeun, ceuk aing enggak usah layang. Masya Allah.
bahkan ngomong eta ka sobatna tertoskeun ka si Aceh wios jadi nu kadua oge. Sorry, aku bukan pengikut Eyang Subur. Nilai-nilai agama, Bu, pada puncaknya nilai-nilai agama terjadi di kalangan umat Islam. Musim pelulusan Kang di Tasik kejadian seorang ibu kerjeri. Kunaon ibu cerik? Aduh, ajengan pun anak bahasa Inggris menang tilu. Ibu-ibu cerik, anakna bahasa Inggris menang tilu. Tapi manehna teu cerik, anakna keluar SMA can bisa sholat aja. Ini terjadi. Obat keurusan dunia mah teh saeutik nu bebeakan. Kunaon jang? Raya ararek areling gitu teh. Eling teu kiamat ya. Maka asupkeun budak urang ka pendidikan agama. Terakhir lah, geus 5 menit. Bu, anak soleh jeung duit 1 miliar mah mana? 1M, 2M, 3M, 4M. Tapi calager tapi otaknya. Jadi ketika ditanya anak soleh dengan uang 1, 2, 3 atau 4 miliar masih nyebut ngomong berharga anak soleh, berarti otak kurang waras. Jadi betul-betul betul. Kenapa saya katakan anak soleh dengan uang 1, 2, 3, 4 miliar masih berharga anak soleh? Demi Allah, karena anak soleh adalah investasi ceng-celengan yang tidak dibatas dengan waktu. Amin. Ya cukup amin, sedang rajin. Ayeuna loba jalma ngimpi Kang Bun dan jujur bae dikasih. Anak hayang soleh nu masantren eueuh ngimpi. Mencetak anak soleh teh teu cukup pun cari doa dengekeun kokomsyeun. Abdi mah jujur kan kamari mah rada ngambek. Abdi mah jadi pasantren cali. Aya di pasantren abdi tara ngajubah kieu, paling make kolor kompang ieu. Make kaos kopea di udar kamari mah kieu. Abdi bercingogo baik ya, keur ngabanu-banu nembok, keur ngabangun kieu, make kaos dari kopea. Aya tamu tak datang ke abdi, nanya ke abdi, jang ajengan aya weuh. Atuh cek abdi jalma kieu kudu digawean ya. Aya teh pangarsama di lebat di ditu cek abdi teh. Eta ka abdi, jang punten nya pangbawakeun kardus. Dijing-jing bae kardus. Denden ku abdi di ruang tamu. Abdi salin heula. Nu aslina make jubah Batman hiji ka dipake. Sampeurkeun ku abdi. Ka ruang tamu. Barang abdi datang kadinya untung teu resort ge padona. Alah, geuning ditambah kardus tadi. Bari dongko main kieu. Damang pengersan. Nah hate teh goblok sia. Pengersa aya. Aya naon cita ka dia? Pamawa cai kieu na botol. Da tapi doana cenah kiai pun anak hayang soleh. Ceuk abdi Kang, budak hayang soleh dibere cai doa sabotol, montong sabotol 2 tangki balah baku cai doa. Lain abdi terpercaya karena mukjizat Al-Quran berkas sholawat Asmaul Husna 1.000.000% percaya, tapi paling tidak mencetak anak soleh harus ada action gitu loh, action gitu loh. Asupkeun ka TK diniyah ka madrasah Islam ka pondok pasang siap. Anak soleh itu investasi. Kenapa saya katakan anak soleh cek celengan investasi yang tidak dibatas dengan waktu? Ibu investasi membangun rumah harga 2 miliar, hos pae kembali menghadap Allah. Di bawah iman teh. Ayo nu modal bawa iman di bawah.
Ya, ibu teh kumpul-kumpul duit ngapoe ladang wortel, ladang sebantuan sejurit duit ya. Ladang sagala we nya, ladang wortel, ladang cau, ladang sagala kumpul-kumpul ibu teh. Menang 20 tahun bolikeun emas sagram 2 gram 3 gram. Aya 2 on mah dina lomari. Hos we ibu teh pae. Dipake naon eta ku salaki? Ya tanya. Tetapi memiliki anak soleh. Sobat, nikmat tuh. Ketika ibu wafat kembali menghadap Allah, memiliki investasi putra anu saroleh dan dididik ku agama, saat detik terakhir menghadap Allah, nu mimpin kalimat tauhid, kalimat tahlil anak urang. Nah. Mama, bapak, mangga bade teras mayun ka Allah sing jongjon keun aa jeung teteh siap neraskeun perjuangan kasaehan mamah jeung bapak. La ilaha hampang sakaraka. Amin. Tong amin aya weuh soleh. Coba budak kurang ajar bapak rek maot. Buat ditangguhi ka dieu, mama, bapak, sing jongjon mangga pada teras makeun masalah kebon, sawah, mobil mah ku aa diberesan. Ceuk bapak na moal tulus goblok modal raut. Gara-gara geus begitu loh. Betul apa betul? Urang geus wafat kembali menghadap Allah. Boga budak soleh. Allahu Akbar. Geus ngeunah we ngeunah. Naon cenah? Ngeunah. Ibu setengah opat tahajud boga budak soleh saha ieu nu keur ngadoakeun indung bapa Robbi firli wali teh anak urang keur tahajud luar biasa nikmat. Amin. Itu cukup amin didik. Boga anak soleh ketika urang wafat malam Jumat insyaallah mengadoakeun diri dzikir Fatihah tahlil Yasin. Amin. Boga budak saroleh kang akang geus wafat kuburanana di dieu di tempat datang ngahargaan kolot mama bapak nu cikal mamacakeun Yasin nu atina mingfin doa nikmat. Coba boga anak kurang ajar setengah opat anak soleh keur ngadoakeun tahajud anak kurang ajar karek balik bari najongan pantau da mah buka atau doa anak ulon abo abo inung nama keur dimukena keur nyekel tasbih barang pantau dibuka ku inungna istighfar astagfirullahaladzim tas di mana atuh sia teh prengki panon beler sungut bau naga irung diantingan tina ceuling ngagawing pelak sapeda. Aya nu kitu? Naudzubillah. Bu, anak kurang ajar, anak soleh mah lebaran datang, anak kurang ajar ge aya ka inget makan jadi kolot datang 6:30 poe lebaran bari mamawa gitar. Nungtung talahureun kuburan inung babana mama, bapak. Ini aku datang ke hadapanmu akan membawakan sebuah lagu. Genjreng, luhureun kuburan cek bapak di bari yang panas goblok. Sakalina hayang memacakeun Quran da teu begung da jadi pasantrenkeun. Mama Yasin setel HP. Setel deh Yasin. Dan luhur kuburanna Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Jeblok teh paeh, mah hampura lobet. Naudzubillah min insya. Maka pesan saya terakhir ketika hirup urang di akhir zaman jeung Rasulullah teu kantos tepang jeung Kangjeng Nabi teu kungsi panggih saha nu kudu dituturkeun ku urang al ulama warasatul anbiya wa umana rasul. Deketan ulama, deketan kiai, deketan ajengan, deketan pasantren, deketan majelis ilmu insya. Apa yang terpenting kita ngaji? Ka guru-guru urang, kiai urang, ustaz ajengan wae di lembur. Ngaji tauhid meh bener akidah. Amin. Amin. Ngaji fikih meh bener salat, meh bener wudu, meh bener susuci. Amin.
ku bodoh mengacapruk ka ngaji tasawuf betong barang dagong ting hate ku bodoh mah cilaka boro-boro bodoh urusan akhirat boro-boro bodoh urusan agama bodoh urusan dunia geus cilaka di dunia percaya bodoh urusan dunia cilaka di dunia abdi kamari balik ke Mekah wios teu nanyakeun oge ya jamaah jeung abdi nu milu urang Bogor ting Bogor bae dieu ting lain aki-aki jeung nini-nini kebeneran geus karolo datang di Madinah ku abdi dibagi kunci biasa panu buanu kunci leos ini bagian si aki sini nih aki ini ieu kunci ngahulang kuncina ku kartu bintang 5 gitu loh guys tinggalkeun ku abdi menang 5 lengkah geus ngageron jangan jika dieu ieu mukana kumaha pan di imah mah kunci teh colok puter ieu kumaha aki ini antelkeun tak kartuna di dinya dina lampu tiritit brat mari wakeun teu tinggalkeun ku abdi menang 5 lengkah geroan deui ka abdi jangan jika dieu ieu kumaha nyetrekeun lampu pan di imah mah digecerigan kitu aki ini asupkeun kartuna di dinya brat tinggalkeun ku abdi menang 5 lengkah goak teh si akina ngagoak di WC omeh ku Cipanas pedah keran aya 2 nu hiji hot nu hiji cool hot panas cool dingin cek si abah jika nu ngeuna nu hot atuh teu ngagoak kumaha kanjut di leot eta ge gara-gara maka sakolahkan anak orang sing pintar bahasa Inggris amin amin kolot-kolot kiwari kade bisi bingung Imam Ali memberi papagahan ka urang ketika kita memiliki turia boga turunan diwaris naon ieu keturunan duit eueuh harta teu boga kebon teu boga emas eueuh pabrik eueuh al ilmu khairul miras sebaik-baik yang kita wariskan adalah ilmu bekalan anak urang ku ilmu di Bogor ulah aya kawas kolot baheula jang teu kudu sakola luhur-luhur bapak ge teh sakola hirup ari asal hirup mah entong ge hirup betul asal hirup mah ucing ge hirup pangna kuncina salamet di akhir zaman urang tong tebih ti ulama ti kiai ti ajengan ti mas insya mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi saksi di yaumul kiamah kita membersamai mengagungkan baginda kita mendapatkan syafaat kelak di akhirat insya ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi kulli khawlin minna atas ke atas alhamdulillah abdi emot keamanah almarhum Allah yarham pun bapak di pondok pesantren turun menunjuk kade siap isukan mengaji ceramah siarek lila rek sakedeung tanya mustami teh ngarti encan mun geus nyebut ngarti kade sia ngaji kudu eureun ngarti encan acan atuh dibere sakitu teu ngarti kok mun ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.